Ini tante mau nyari rumahnya Nenek Sakti. Yang mana ya? Alhamdulillah, ini mah lobat, belanja bulanan. Alhamdulillah. Cuy, nasi nggak buka datang nggak usah dulu bang ini. Kalau batu mana bala entar menang, orang mah jalan manuk kita menang geuningan. Aneh jangan tak berarti kunaon sih. Jadi hari inget ke anak injuk kieu nya, aya naon atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih. Warung ye. Yes. Di mana? Tadi dari warung, beli Boleh naon? buat nenek. Nenek. Emang masih sakit lagi? Pusing lagi. Ya ampun ini teh terepeh oge meuni eta. Bareng. Nang gering malulu. Emang dari mana? Terus ngecek duit di teh, diilik di bank. Can aya keneh wae. Baru minta beliin bakso. Edan bubur baso, angge lapar tadi di ditu maka dia capek banget. Bawa taruh bensinan. Ayo balik ah. Tek bareng. Ayo tuh. Pusing. Pernah dari bang berhasil mulu. Udah 2 kali kan? Oke, bibi menipu 7 lupa obat naon dah. Pokok obat-obatan geus tempatnya karena sirah bibi mah. Astagfirullahaladzim. Kumaha kieu incep. Udah ntar lagi aja di bola. Di mana ada banteng? Sok kunaha Ada geus banteng. Serman aing. Air buah banteng sapi. Oh, Kumaha sih geus dila di kampung ge. Yang teh itu kos panggal. buru-buru. Emang masih geus naon geus kali wahwar. Nih geus ya. Nenek Sakti kan kalau belum semua nanti dikerik. Oh, ilik buruan apa sih pae. Kum. Mun salah. Mata ngarahan di wae. Lila beli obatnya. Obatnya nggak ada. Nggak ada. Mah orang balik heula nya. Dis. Mana? Balik ke Ciangu. Di mana nggak dikerikin dulu, gadis kan nggak bisa. Ke orang mau badogna heula. Assalamualaikum. Salam. Kuliah beli obatnya. Nggak ada, tadi sana ada banteng. Terus sok nggak ada. Emang kayak banteng di itu. Iya tadi di jalan sama Bibona. Tapi sama banteng, sama Bibona serem Bibona mukanya. Sok lapar sama gadis. Nenek udah masak. Masak di mana? Kan nungguan gadis meureunnan. Nya hok mate green. Dengaran apa? Hai barang anu boka. Tuh. Kejo sorangan tuh geus siap-siapeun kumaha. Tinggal isikan. Awas samut asap. Lauknya ada nih. Aya, marek pangkatna. Udah gadis masak dulu. Nang masak. Pat, gini nya. Salat ke iya ya. Ya, mana? Oh tuh ya, itu aja tuh. Gimana ya, si gadis ya, daan. Tuh, para kadidnya. Masa hatinya. Oi, hi, Pat. Hor. Majeben aku goreng banget. Sayur mana? Hei, itu nenek lain. Mas Hati. Mas Hati itu. Peot nama angger. Emang matu wawu. Ai sia sok kusong kan ini teh. Kedeu. Wati. Hei, Ipa, cenah, anak maung. Si Ip, saha sangar tadi. Wati. Ini masih Wati. Sia mun dikurebo. Kumaha mah cageut? Itu alhamdulillah. Wati tambah gelisnya nih, Mak. Udah Ipat. Ai tina banget mah berubah. Ini mah bisa berubah Wati. Atuh ini Tuh, nya mah. berubah ya nama. Kombo di ditu mah galalede. Wati bani kewalahan ini. Naon kawalan teh sok. Teh Wae. bundi-bundi mah kos barong. Tiba heula nya, buuk saya teh berubah kos si Bona. Teh sia. Mirip banget. Apaan enak teh kerjaman itu nini, itu dikiriting gantung. Kamari mah pan dibonding, terus diandin. Ih, pokoknya mah geus macem-macem. Wati mah botak ge pernah. Yang lima, teu ngarti anu digantung-gantung eta mah. Si arek ka mana ayeuna? Arek pindah nini. Tek Pindah. balik. Ka si Bona. Heeh, geus gagembol eta ieu. Ujung geura balik tuh eta sia panggihan. Ai teh bona hirup keneh.
alhamdulillah hirupnya nih. Ngan kitu hirup nanti nalangsa. Eta anakna kertaan anu orok di Tekerwati mangkat keluar. Ayeuna geus gede can. Si Incep. Heeh. Oh, segede bader ya nama bader. Kurang ngajak incuk emak si gadis. Geus atune anteur, mah anteur. Wati poho ayeuna mah jalanna rame kieu, loba imah. Ya geus, ku aing diantar hayu. Hayu, Nuntun aing geus ini. Kan segala mau koper segala ku gede. ai imah sugan teh geus pae wati imah. Sia, Panjang kan umur. Nurus tunjung ka kolot. Buru. Peotna angker teh nambah layar wae kulit. Bi, naon? Naon kamari mana? Naon duit teh ya? Heeh. Aing nulung kene ke dengan hati. Pak pura-pura Pura-pura aing nulung kene. jajan. Aing jajan sia. Jajan tuh. Aya eueuh duit na kedeung, urang ieu dikutang. Peot. Eueuh, receh. Anjing gepokan ge. Anu dibere gepokan sia mah, engke dibelikeun sagala Lapar di endah. jajan ge malingan kaca biasa duit. Hayang kita kaca. Muah asem. Hayang. Embung. Aya burung, masa ai kacapi kos kieu? Sarua. Oh, Gegena. burung. Cekelana tuh ceklannya tuh. Mah ai tempat sampah Udah apa? balak ke cari negara. Heeh, sebenarnya inget kena wae sih eta kana duit. Oh lah, Aing pilihan wae. Aing mah geus para rokok. Inget kena wae. Saha eta? Ini dia lagi kamari itu sih. Heeh, geuning. Kom. Naon? Naon sia? Henteu keur ieu keur ngabaguk turun. Ngabaguk gue pagawean teh. Eta saha eta? Mau ondel-ondel. Ieu teh anu kata diisuk ngebejaan alamat. Heeh. Salahan eta mah. Songong. Gedeng. Kunaon? Songong. Salahan. Urang geus ngadondaang di mah batu. Di masaha. Itu di imah bona tapi itu mah Tadi bona kan urang duduk pamajikan di bona. RT. Terus Urang geus ngadondaang. Teuing Tadi eta. beres teh. Guningan lain bona teh urang ieu. oh jadi si ieu jadi sia teh ka dieu Dudukeun nuhun alamat terus Heeh. di bejaan bona. bona tapi lain bona teh sia Lain. nurus tunjung sama Astagfirullahaladzim. Berarti itu saha uing. pet Empat, empat Nur sia meureun. bibi mana kita ieu Nur si sia. Wati adik Masia Teh anu kertaan orok. heuh Ini geus gede geuning. Ieu teh bibi. Ah, sieun ah. Bibi ieu teh. Enggak kan ieu. Sia eta Bibi teh kan pernah ngagero bareng jeung bibona. Heeh. tuh eta sia tuh si bona Tuh ada itu tuan Ini, di bodas. Mbak gelisnya. Satu kata teh kula ah. Teteh. Teteh, para tahun mereka pandi. Ieu teh Wati. Wati. Heeh. Astagfirullahaladzim Wati. Wati. Kita bebeja heula ka aing. Atuh pan geus ditelepon teh aktif-aktif nomor teteh. Ku teteh diteundeun di hadapan dulang. Wati kuat nyasap ke imah batu. Tenang ente. Tapi saya cager Wat. Cager. Aing teh nya inget aplikasi saya di siapa di ditu nah di Malaysia Arab apa? Wati masukan teh geus pae. Goblok. Aing cager kene lah, geulis umur. Teh Wati hayang minum. Nginum. Heeh. Ieu teh masih ben kan yang we sorangan. Eta sasi mah. Teh mah. Ieu teh bibisi edan. Salin anu kertas orok. Heeh. Salim atuh. Gegel tuh. Gini kos bapana pisan gede. Ya heula, bener-bener sareng bapana mah ada anakna. Ieu babawaan ieu sambil Sieuna po aing kos di Magelo meureun nya. Paisnya di mana do bener Wati? Kan di Hongkong teteh. Di Hongkong lain di Arab. Ih di Hongkong pindah di Arab mah gede tuh. Naon anu Wati galedeg? mah kawalahan. Kawalahan. Heeh. Untuk teteh teu nyusul atuh ka Arab. Ih, kitu pan teteh mah rarese dihubungi ge pan di bejaan ge. Salaki teteh ka mana? Si Aji mah teu balik-balik Wati, geus 5 tahun. Hor. Eta si Incep ge kuliah mah teu kamodalan ieu meureun ku eteh. Jadi ayeuna teh teu sakola deui Sincet. Oh, pan tadi ke semester 1 teh geus teh titah neangan gawe ku teteh titah halamar ku lain mawa lamaran ieu jerona teh. Naon? Morong senan, oker teteh leklok suku teh pan di rongsen. Kupana dibawa ngalamar. Teh hidang. Astagfirullah Wati. Aing teh teteh sia meureun kieu-kieu ge. Teteh hayang daang lapar. Aing teh kalaparan teu daang. Tuh kapehong tadi di jalan. Saya mau oleh-oleh teh jeung teteh. Ni Incep. Loba eta, bisa koper. Nuhun ya, Kom. Heeh, eta ini kan jerona naon ta? Di naon ti mawana di loba-loba teuing.
Kita bubututan teteh. Kalau Astagfirullah. pertahan ti dia, wati bawa balik deh. Ti dia dibawa ke Hong Kong. Heeh. Ke Hong Kong balik ka dia. Heeh. Tekablok cedok atas ya Allah. Tinggalkan di dia itu pamali. Oh sih kenyaa. Teteh, wati teh kerisuk nyasa kayak mah batur. Lah, kok bisa? Itu gara-gara ita tadi Orang sasarkan ku eta kayak mah itu kan imah pun bona. RT gini. Bonah bondil. Heeh. Kini sama kubala nuduhkeun teh. Kan urang teh nyaho sugan teh bonah eta. Ih, maha sih. Wati geus ngadondaan, Ya tuh ngeunah. Atuh ngeunang mah dondaan mah. udang mah balik. Urung. Ukur lagi sedikit dia mah tuh kan. Oh, campur saya teh. Hah? Ini mana di? Oh, bener teh Alanggur. alangkurkeun. Kita diuk. Oh. Ya iyalah.